Edisi aprak-aprakan ka kebon. Taya nama orang aprak-aprakan ka kebon urang nempo pepelakan jagong jeung suuk. Tah sapo kanu daun sampe tempo ieu mah keur mejehna di ura meuni eueuh nu ngala-ngala acan padahal marek di alalama kopwe da tarangulahkeun abi masuk. Tuh meuni lebar kieu ieu mah cocok lamun ngaliwet teh lalabna daun sampe. Tah ayeuna marek nempo pepelakan jagong anu teu heula dipelak tangges jarangkung cuma encan buahan da suukna ge karek kemang. Tuh jaragongna ge kuat tarumbang kitu da kamari nyaeurna teu balaleuneuh. Tah ayeuna mah urang mapai ka dieu urang nempo mupukeun cengek nu teu heula mupukeun cengek teh geus aya sabaraha bulan meuni can jangkung-jangkung acan da ieu teh kalabea ku simeut we geuningan tuh. Tuh da ieu teh ditutupan teh ku simeut matak ditutupan si pelak cengekna teh meureun aya ditutupan mah meureun teu kasinar mataharian matak lila ka jangkungna sugannya. Tah eta nu laleutik mah eta mah terong da kamari kan pelak eta pelak tomat cuma diganti ayeuna mah ku terong da tomatna mah bea ku simeut. Heueuh kitu we pokona mah pepelakan teh tara baleuner geuningan. Tah ieu mah aya pucuk mede tah beh dieu oge dipelakan ku suuk jeung jagong duh beh ditu mah aya walu jeung surawung cuma mupukeun surawung teh can jaradi tempo da kerek ge sabaraha minggu sih aya kitu nama. Tah urang lanjut ayeuna mah mapai kabeh dieu tuh aya pelak walu jeung biasanya suuk jeung jagong nu baturna nu tadi tempo tuh tah ieu aya naon ieu teh ngaranna teh ieu teh roai kurupuknya tuh deukeut ieu deukeut tangkal jamu melakna teh supaya ngareuy kana tangkal jamu maksudna mah meureun kitu. Tuh si jagongna ge loba nu tarumbang geuning kitunya. Tah beh ditu nama eta teh aya pelak cau tah aya gedang ieu teh aduh meuni koneng kitu gedang teh keur meujeuhna jigana maksudna semu koneng keur meujeuhna dipetis karena urang mah teu resep petis jadi moal dialakeun we cenah asak. Keun we cenah asak pisan paling ge asak pisan mah kaburu kulalai tara kaala geuningan. Pokona mah kumaha mimilikan we nya. Tah ayeuna mah urang ngaprak ka dieu nya ieu teh poho deui nya apa ngaranna ngan cuman poho deui osok sih dilalap ieu teh dihijikeun jeung daun sampe naon heng atuh komen ieu teh naon ngaranna asli poho deui eta mikiran ti kamari ieu daun naon. Tah pokona mah daun naon we kitunya sarua jeung daun sampu teuing pokona mah poho deui ngaranna asli geus we heula ayeuna namanya aprak-aprakana ayeuna mah urang mulang we. Tah ieu teh meuni alus nempo kemang meuni warna ieu teh warna emping apa warna naonnya asa poho deui. Lamun teu salah mah ieu teh warna magenta meureun kitunya. Heueuh geus heula yuk bye-bye assalamualaikum. Edisi aprak-aprakan ka kebon. Tah ayeuna mah urang aprak-aprakan ka kebon urang nempo pepelakan jagong jeung suuk. Tah sapo kanu daun sampe tempo ieu mah keur mejehna di ura meuni eueuh nu ngala-ngala acan padahal marek di alalama kopwe da tarangulahkeun abi masuk. Tuh meuni lebar kieu ieu mah cocok lamun ngaliwet teh lalabna daun sampe. Tah ayeuna marek nempo pepelakan jagong anu teu heula dipelak tangges jarangkung cuma